cangkeng aing sarua. Kenapa? Kue kumis. Hoi. Panas kieu ka warung teh. Istirahat di gaduh ah. Kemana tuh si Alpan cek tidak benar alamat nama di dia. Tuh geningan ayat mak-mak cing urang samperkeun. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam Neng. Saha ieu teh? Abi desi di kampung sebelah. Aya perlu naon ka dieu? Bada milarian Alpan cing anu aya nah HP ieu. Cing ningali fotona. Diuk. Aya nu ngaran Pacek mah di dieu. Ngan fotona ada lain ieu. Desi teh sejauh-jauh di kampung sebelah bada penasaran Alpan cek. Perlu naon jeung si Pacek? Tah panjang we mak carita nama. Sapanjang cinta Desi ke Alpan cek. Rek dianteur. Biasa mah pada nyalira. Oh nya atuh sok. Coba geus beurang ieu teh. Coba aya teh bagian setor di pusting. Anger. Boga hutang ge anger we diudan. Keur naon maneh Nur? Berang-berang geus nyetengan gado sama kabur atuh gado mah. Mak, pos itu apa we Nur kenal. Ribet Emok deui. Ayo we Bang Emok maneh. Kesep di kamari teh beres-beres. Heueuh pugu mak lieur ieu teh. Teu nginyeum diudag, nginyeum anger diudag da kudu mayar. Udah mak. Si emak ini dibau kieu bawa geus sagara bujur ya teh. Emang geus apal maksud maneh ka mana? Tadi teh da pulang omeh, ting bersih ting henteu. Gak si emak. Ya kitu baunya. Ciuman. Sengit kieu. Cuy itu mana cuy? Nya urang ieu mah, cuy inget keneh henteu. Oh, ya ingat atuh cuy euy. Nah, maneh mah jadi kanuhan, aneh aing teu ngarti tiba heula ngobrol jeung maneh teu nyambung wae. Ya, naon mana teh asup teh gimana urang mah cambung teh euy. Kamari ge urang teh init gawe pugungan. Teu ngarti cara kami kudu nungan. Lieur ieu. Aing mah kieu lah. Teu nyambung anggar teh baheula teh euy. Gule mah teh euy jeung nya. Lain genit ka awe, fokus nangan gawe ngan urang teh cara kami kudu nungan ting kunaon aneh urang teu ngarti. Geus lieur ek ngaleos ah. Lain bau gas bau sungut bener maneh mah. Goblok, unu Pace! sabuluh di rumah. Lah, Milu urang, baca. Milu. Si emak teh mere henteu ka kamera nih angit. Hari itu si Pace. Kenal si Pace teh?
ari mana? Biasa tadi udah kesini cuy. Aduh, Mana? punya. Ari mana di udah usaha cek? Kesiin cuy. Aduh, manit capek. Teu nyambung wae. Si encuy anu congean teh ya. Anu budak geuning eta apa? Ai teh Nur ieu tes di mana euy? Di masyarakat tingali kemana wae? Teh Nur teh buku pulang guguru cek. Oga ieu sia mantrana bisi maneh hayang naklukeun awewe. Aya mantrana di Teh Nur, hayang mung. Oh nya hayang atuh kamu mantra yang ka awewe mah. Heeh, nan guguruna kan jauh apal meureun. Oh, pasti dah lompat nama kadinya heueuh ngati. Cukup 200. Cukup lah, geus lah 150 we. Terus kumaha ieu mantrana? Ya, mantrana teh nya 5 kali nageo, kiri kanan. Nah, kieu 3 kali mantrana teh cing kubang gocir bari ngageokeun bujurnya kade. Oh nya. Si atuh paregakeun ayeuna nya. Keh heula, tong ayeuna. Engke teh urang mah beunang ku maneh. Oh. Engke nya urang ini teh lah sok peragakeun ke lamun urang geus ini karek ku maneh peragakeun. Siap. Geus nya, nuhun ye. Ya. Nah, cobaan mantra teh. Cing, belum gocil. Itu juga si apa cek? Ya, ayo salah kieu teh. Segala ku sorangan, mungkin kang ngamekeun antena ge, kudu ku sorangan. Gitu. Si Kosim kemana deh? Mak, keran, Mak. Naon mana pace? Nya mah keran dia. Dia keur ngamekeun antena. Oh, bantuan moal, Mak. Teu kudu. Biasa atuh, Mak, mani sensi gitu. Bergeuleun apa maneh teh? Rujit. Sarua ge kergeuleun apa mate. Mana bebel? Bebel. Pace. Pace. Sarua urang ge izin Pace. sama. Pace. Mak, berat, Mak. Aduh. Mak makan nyengir, Mak. Nyeri. Mak. Nyeri bebel. Kanjut urang nyeri, Mak. Pace. Nyeri kehead, Mak. Kan nyengir, Mak. Aduh. Pijakeun sia si Kosim, pace. Aduh, mahampur ada teu nyangka bigek kieu, Mak. Urang ge nyeri sarua. Aduh. Ini cangking, aduh. Kosim. Tuh ngatuh, Mak. Jakeun Ieu si tara Kosim Mak. sia. Lamok ke kumana sarangan. Aduh. Aduh. Kalau kita sekarang deh nama sekarang ngabedahkeun deui atuh. Kira aneh ya gitu naon si Ece itu nya. Wah, si emak nyari cangkeng aing ngecarwa. Anjing si Kosim aduh. Kunaon ari Ece? Ieu nyeri cangkeng. Iya tuh si Pace keur ngomekeun antena lalu dieleg nepikeun ka salabuh na tina kamar. Mana si Pace ayeuna? Ini teh kali itu tuh. Goblok siapa Pace? Pace. Kita Mang Kosim, Heeh. nyaman si Pace tuh. Aing ge sarua nengan si Pace. Diri itu nu pecele mah. Nah, bisa jadi kalau nu pece. Nama poe Kamis.
Apal aing ge nama poe kemis. Nah, alus memakai kumis mah. Oh, iya. Lek. Ka mana? Rek nang anu pecele. Tuh diri itu si Pace mah. Di mana? Diri itu Cicing aja lo balik. ngilu. Cicing lah. Riweuh tinggal gubuk-gubonge mah. Astagfirullah, salah naon orang. Sakit gitu, ingat padahal orang itu bonge. Neng. Asa karek namanya ngalian di mana ya? Abi dari situ kampung sebelah. Bade aya naon? Badan miliaran apa cek? Bade naon ka apa cik? Ayo we teh. Oh, nya tuh. Neng. Gaduh aja 50 tuh. Oh, yang satu. Jangan cabe tuh menang hayang nyambal aing. Mending nyobaan mantra teh dulu ah. Sugra aku bohong ya sugan we beneran euy. Ulah hayo we urang udah-udah ku eda. Ajaran kali-kali urang diudag awewe. Cobaan ah mantrana euy. Mantrana teh kieu teh itu. Cir gebang gocir, cir gebang gocir. Bener euy anu ngageroan. Sugan we geulis euy. Kunaon neng? Kunaon euy? Apa cek ini desi saya. Iya gini euy. Ah anjing. Ajeun mujarab. Kudu kieu bedangna. Ampun. Aduh. Tanggung jawab. Oke lah, tanggung jawab naon hari neng. Kudu nikah kan desi. Karena panggil geus ngajak kawin, alah geus sararieun kieu we jaman ayeuna. Sieun Ih apa cek kabur deui. Cir. Tempuan si Pace teh Tuh dia mah nyumput ngagebusin karep dina kolong jembatan. belah mana? Tah. Oh, nuhun Kir. Nah, udah pot dia mah. Lain pot kehead, got sia teh. Tong dinya tong ayo. Tah geuning tah. Mana? Kadieu siap bos. Siap kadieu bos. Ampun bang. Kadieu? Ampun bang, ampun. Kadieu. Kalau akan ngajak di dinya sia teh. Ampun bang, ampun. Kadieu. Ampun bang, aduh. Kadieu. Aduh. Kadieu siap. Ampun bang, ampun bang. Kadieu, ampun bang. Kamana bang? Kamana sih dia bos. Nah, iya bang. Siap teh naon tadi ngalabukeun si emak? Ampun bang, tadi mah heureuy mah. Aduh, nyilakakeun. Da teu apa cilaka urang ge sarua nyeri cangkeng. Aduh, ceklan dia. Usapan? Cekelan sia teh lain usapan sok ka dieu manehna ceklan. Cicing sia. Head. Aduh, bang. Naon ieu bang? Ceklan. Bang. Naon ieu aduh. Ceklan sia teh. Gitu cemani. Naon sia teh rek mani sakalian? Arek. Buka eta bajuna.
Tah kitunya retel sia teh bawa dilanceutkeun. Di mana yuk? Goblok. Keur bisnis. Masih senang goblok buka ieu teh mani. Kita aja ke si Kosim. Aduh. Apes deui ah.